Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sunda Encing Adnan tos selaminya para mitra tetepang dangu deui kalayan gelaran dongeng Sunda nyaeta anu dibantun ku Sim Kuring. Kaleresan memang dina minggu-minggu kalangkung Sim Kuring sinareng tim teh nuju sakola lah mun disebatkeun mah dina perkawis YouTube teh. Janten nuju meneliti tina hasil analistik oge dina saban-saban konten anu ditayangkeun dina caritana mah palain ningal minat antusiasi penonton dina rupi-rupi kategori hal katerangan anu baris kapayuna diayakeun dina channel-channel anu sejena ku tim Encing Adnan dongeng. Nanging ku kituna nya urang balik deui. Ayeuna encing bade neraskeun dongeng Sunda anu cariosna Munjung Gondoruo anu kaleresan nincak kana seri ka-8. Langkung ti payun para mitra, Sim Kuring nyuhun dihapunten tina samudayaning kalepatan. Sok bilihna aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina nu mawi da ieu mah ngan saukur carios fiksi anu direka ku Sim Kuring etang-etang kangge hiburan mitra kaum dangu sadayana. Nya supados tong nyangkolong kana waktos mangga rupina dangukeun deui wae cumarios Munjung Gondoruo dina seri ka-8. Wilujeng ngadangukeun. Yu ah. Para mitra kaum dangu, carios jeung carios diringkes jauh dina ieu dongeng. Sasat lalampahan binalem nu geus ninggalkeun ka manggaha oge geus dikanyahokeun ku manggaha sorangan. Nu malihan kaayaanana binalem harita nu cicing di imah Nimar Siti nu keur neuleuman elmu nyirit kunti. Syarat jeung lalampahan nu kedah dilakonan ku binalem harita ge geus kalaksanakeun para mitra. Tikawit ngadahar ari-ari budak lalaki anu lahirna wengi Jumaah, kitu deui ngurilingan lembur ku tepung 7 balikan geus dilakonanana. Kiwari kantun nyarioskeun dina binalem nu geus ngawarisan elmu nyirit kunti ti Nimar Siti. Nalem kiwari maneh geus laksana nyepengan elmu nyirit kunti, maneh geus bisa robah rarai janten awewe anu alus rupa, bakal loba carana kaum lalaki nu engkena kapentang asmara ku ningal maneh kareupna. Kitu deui kacaroge maneh nu kiwari keur kaedanan karodiah bakal gentos malik geudeuh ka maneh nalem. Ceuk Nimar Siti para mitra dina halna nerangkeun ka binalem ngeunaan elmu nyirit kunti nu geus digeugeuhna. Dupi salian kitu ya elmu teh tiasa digunakeun kangge naon wae nini. Taros binalem ka Nimar Siti para mitra nu palai terang tina kaunggulanana elmu nyirit kunti anu geus dibeulina ku tirakat jeung lalampahan sejena. Bisa keur nelu jelema oge nalem, asalkeun eta jelema teh bener-bener lain saguru jeung saelmu jeung maneh. Pantrangan kangge maneh oge ulah wantun ngadahar lauk emas, sabab mun dilanggar harita keneh maneh bakal lapur nasib jeung sadayana. Waler Nimar Siti ngajelaskeun perkawis elmu nyirit kunti ka binalem kiwari. Kitu deui binalem para mitra nu geus nampi sanyana kana kaunggulan eta elmu ngadangu jeung ngaregepkeun sadaya halna nu diarah jeung dilarangkeun ka manehna ti Nimar Siti. Lajeng
kiwari kedah naon heula anu kukuring kedah dikawitan Nini? Maneh bakal diparancahan ku Nini keur gentos rarai janten wanuja parawan anu denok bari gelis. Bakal benten ti kiwari wujud jeung rupa anjeun. Mun laras geus kagentos wayahna ngaran maneh bakal digentos. Ku kituna kiwari gerak maneh nyang hareup ka kaler bari mendeko peuremkeun soca dugi Nini nyahal marancahan maneh telem. Kocap Ni Marsiti harita ka binalem para mitra. Rikat binalem nurutan kana arahan ti Ni Marsiti kiwari. Anjeunna diuk mendeko ka arah kaler. Panona peureum bari mastakana dikosongkeun pikiran teh plong kosong we pandelenganana nampi jampe jeung pamakena ti Ni Marsiti. Nya teu lami binalem dirurub ku kain hideung para mitra. Lajeng diparancahan ku Ni Marsiti bari dicepengan huluna. Teu lami kaluar haseup tina eta jero rurub kain hideungna teh. Jang gelek rurup dibuka ngajadi wanoja anu geulis kawanti-wanti. Paribasana dikocapkeun ditilik ti gigir lenggik di sawang ti tukang lenjang. Diteuteup ti hareup sieup. Bukna ikal mayang atanapi galing muntang para mitra taarna teh jametrangan. Halisna ngajelar ngajepat panon cureleuk hirungna bangir mancrit. Pipiran cunit gadunan dog sapotong bibirna tipis beureum merah delima. Ditambih rambona lalencop oge bitisna lirjaksi sajantung. Ngagambarkeun kagelisanana mojang Sunda anu geulis taya bandingna. Kitu geuning para mitra ngagambarkeun dedeg rupa binalem kiwari saprakna dibuka tina rurup kain hideung ku Ni Marsiti. Tuh geuning panjanten linglung kanu luhung janten pangling kanu batur saguling ari geus kieu mah anaking sok geura kiwari anjeun teh ngeunteung tah geulis. Tutur kocap Ni Marsiti ka binalem. Bari masihan eunteng harita teh para mitra. Nya binalem teh reuas bari ningbag jara sahatena ningal robih dedeg rupana anu robih taya ninggalkeun tapak ciri anjeunna baheula. Aeh Nini, geuning kuring teh janten parawan deui, janten geulis jeung robih sadaya-daya tina sakujur awak kuring teh Nini. Sampurna taya ku cacat, jauh tina rasa cangcayang ngawarisan elmu Nini nu kiwari disebatkeun elmu nyirit kunti teh. Tembal binalem para mitra. Nu bagea ningal awak jeung rupana nu geus robih ku pangaruh ajian nyirit kunti ti Ni Marsiti. Nya sumuhun geulis kiwari wayahna mun aya nu naros ka maneh bejakeun anak emak Marsiti. Jeung ngaran anjeun lain nalem deui. Sabab robah rupa kudu robah oge ngaranna. Nyaeta digentos janten Santika. Ceuk Ni Marsiti para mitra. Nembalan ka binalem nu kiwari digentos ngaranna janten Nyi Santika. Janten nami abdi teh Santika Nini. Sumuhun saluyu jeung kageulisan anjeun. Santika nami anu cocok keur anjeun bawa. Ohmat ulah hianat ka Nini jeung kedah nurut ka Nini nya geulis. Tembal Ni Marsiti ka Nyi Santika nu kiwari geus dianggep anak sorangan para mitra. Nu tangtosna jelema salembur gorowong moal bakal ngarasa wawuh ka manehna sabab kiwari geus nyata ganti wujud jeung rupana. Mangga Nini, sadaya-daya kuring bakal nurut ka Nini. Nanging panginten ari geus kieu naon kedah anu kuring pilampah ka payuna kangge ngalalakon diri kuring nu palai bisa malaskan nyeri kakanggaha teh Ni. Taros Nyi Santika ka Ni Marsiti para mitra. Numawi anjeunna towong rencana dina milampah kakawitan lalampahan dirina pikeun ngawaleskan nyeri kamanggaha salaku carogena sorangan. Isukan ngiring jeung Nini karompok bah Kasrawi. Anjeunna teh panjak jaitong nu bisa ngajadikeun maneh salaku anggotana keur ngibing nguriling ka lembur-lembur mun aya nu hajat.
lalampahan maneh bakal dikawitan ti dinya supados janten loba kaum lalaki anu kabengbat kana kagelisan maneh kiwari anaking. Ceuk Ni Marsiti para mitra rumaos geus puguh rencana nu bade dilangkahna dina poe isuk. Janten Nyi Santika ge nurut manut kana sadaya hal anu janten aturan Ni Marsiti kiwari. Singgetna teh kiwari anjeunna dilajeng kulem kalawan mawa hate bingah taya bandingna. Para mitra kaum dangu, dicarioskeun di waktos isuk lembur gorowong dina kaayaan panen. Janten kahirupan sawaleh masyarakatna keur sibuk ngurus panenan pare. Aya nu di beh kaler, aya nu di beh kidul, kitu deui di deukeut pajaratan. Sabab panen harita teh keur nyorang untung di lembur gorowong para mitra. Nyarioskeun ka Mang Wawan kaleresan harita keur dipanenan. Sami jeung Mang Yayan oge, duanana sami keur kuli dibuat kana sawah Haji Mansur. Duduaan teh silih guntreng we ngobrolkeun kaayaan manehna. Bari ngisi aya obroleun ngarah teu sepi jempling sanaos ukur duaan di sawah. Kumaha Mang Yayan, Ceyuni teh kandunganana? Alhamdulillah Wan, sehat. Duh urang mah seneng pisan Wan, rek boga budak. Salila-lila dihareupeun dupi kiwari nembe ka ijabahna. Nya syukur ngiring seneng urang mah Mang Yayan ngadanguna. Janten aya bahan melekan saban peuting nyarangan di bumi Mang Yayan atuh mun kelahiran mah. Atuh tang tos Wan. Mane mun tiasa mah saban peuting we melekan dugi ka 7 peuting. Gula, kopi, jeung bako mah geus dicawisan ku ladang dibuat ieu Wan. Jeung alhamdulillah nya Wan, ieu rupina hasil panen di lembur urang teh di sasi ieu mah nuju untung. Dupi katinggalna teu aya pisan jajaran sawah anu kasorang gabug ku hama. Kocap Mang Yayan para mitra. Bari anteng dibuat silih tembal nu akhirna ngobrolkeun ka hasil panen. Alhamdulillah Mang, sanaos lain sawah nu urang, nanging santeuna urang nu dibuat ge kabagean untung. Benten jeung waktos panen rendeng kamari, loba hama anu nyorang ka sawah teh janten para wargi ge teu kabagean keur hasilna. Sabab nu boga sawahna oge lain ka untung malah beunang buntung jeung rugi mah nya. Tembal Mang Wawan para mitra bari harita teh ngaso sakedapan. Wan, mane kepeuting rek nempo ka hajatna Bah Alim teu aya jaipongan Wan di ditu. Taros Mang Yayan para mitra nu maksudna mah ngajak ka Mang Wawan supados bareng lalajo jaipong ke wengi ka hajatna Bah Alim nu bade nikahkeun putrina. Nu laras atuh Mang Yan. Mun aya jaipong mah nya hayulah. Urang nempo ngan ulah peuting teuing balikna Mang bisi pamajikan neangan. Hehehe. Nya geus pasti eta mah Wan. Sarua urang ge. Komo pamajikan keureuneuh. Ngan ke sore mah bade ditinggal laju sote teh temelang Wan sabab aya mitoha keur ngendong. Tembal Mang Yayan para mitra. Duanana siga katiban kadu jeung untung. Sanaos capek jeung kapanasan ngadangu ke peuting aya jaipong. Bengah we, rumah saya hiburan. Maklum sanaos kitu ayana ngaran hiburan mah janten kudu keur sakabeh jalma ge. Ngarah hirupna teh tong ngagugulung susah jeung kasusah nu taya sudana para mitra. Para mitra kaum dangu, dicarioskeun di waktos peuting ramena hajat Bah Alim di lembur kukun janten hiburan keur sakabeh wargi di lembur. Kaleresan aya Nyi Santika para mitra salaku anggota anyar dina grup jaipong Bah Kasrawi.
Ditambih Nyi Santika panggelisna di antawis para sinden jeung anu ngibing ti jajaran eta grup. Janten loba lalaki pada parebut ngibing ku palai disarengan ku Nyi Santika. Kitu deui Mang Yayan jeung Mang Wawan anu nempo ka Nyi Santika, siga nu teu tahan palai ngiring ngibing disarengan ku Nyi Santika oge. Wan, itu geus pisan. Tadi saur panjakna namina Nyi Santika. Duh, kabita urang palai ngibing Wan. Kocap Mang Yayan ka Mang Wawan nu geus teu kiat palai disarengan ngibing ku Nyi Santika para mitra. Eta puguh pisan Mang Yayan. Sarua urang ge ku geulis pisan. Urang jugjug we hayu. Soklah aya duit ieu teu sapira ge. Lumayan keur meunang pajonghok teuing malah jeung Nyi Santika ngibing bareng ayu Mang. Ya, ayu aduan lah. Urang ka panggung lah. Duanana atuh naik ka panggung para mitra. Ngawanikeun maneh ngibing disarengan ku Nyi Santika. Sakapeung Mang Yayan ku rada tengil. Palai Noel kana bujur Nyi Santika kitu deui Mang Wawan. Rasa bageana bisa ngibing disarengan langsung ku Nyi Santika para mitra. Para mitra kaum dangu, di waktos numajeng kapoek jaipongan beuki rame wae. Nanging rep kudu jempe alatan aya nu ribut di handap anu keur lalajo. Beja jeung beja aya nu mabok pedah palai ngibing disarengan ku Nyi Santika nanging teu diberean. Pedah saurna ngabahayakeun sabab kayaanana keur teu eling ku mabok teh. Wah, Wan, geus teu beres yeuh. Mending urang balik wae. Ting bating kudu kabawa janten sasaran teungeul ku batur. Nya atuh ayo lah Mang. Urang balik ah. Lain aya hiburan teh diramekeun ieu mah kalaka ribut ngarebut ke Nyi Santika. Untung we tadi urang mah geus kapayu nya. Tembal Mang Wawan ka Mang Yayan harita duduaan lajeng muru ka arah tangkal nangka keur nyandak sapedah manehna para mitra. Teu lami duanana ngaloyong ka kidul niat rek mulang ka lembur Gorowong. Para mitra kaum dangu, poe isuk anu cenghar, jagat lenglang taya mega pihujaneun. Nyi Santika anu keur napian beas disarengan ku Ni Marsiti guntreng duduaan ngomongkeun basa peuting manehna manggung jaipong. Geus kabukti ku maneh Santika. Loba lalaki anu pada hoyong ka maneh. Ku cara kitu maneh mualami bakal dikenal ku kabeh wargi di masing-masing lembur. Sumuhun ni dupi Mang Wawan jeung Mang Yayan ge siga anu teu kiat digoda ku kuring basa keur ngibing teh. Manehna teh teu ngeuh yen kuring teh pamajikan Kang Gaha. Tembal Nyi Santika ka Ni Marsiti nyarioskeun Mang Wawan jeung Mang Tatang basa wengi ngibing anu disarengan ku manehna para mitra. Ya moal bakal ngeuh atuh Nyai. Nu mawi geus salin rupa ku salaresna moal bakal aya hiji kaum lalaki oge nu ngeuh yen maneh teh nalem pamajikan Gaha. Tembal deui Nyi Marsiti dina ngawaler kocap tembalna Nyi Santika tadi para mitra. Teu lami Nyi Santika muru katampian mantun beas nu diwadahan kana cepon nu rek dikumbahna kangge salajengna diliwetkeun dina hawu. Para mitra kaum dangu, beja jeung beja lobana jelma anu keur ngomong ke nami Nyi Santika. Janten kadangu ka Mang Gaha oge anu harita masih aya di lembur Cirodiah pamajikan ngorana. Sabab anjeunna geus terang jeung geus mastikeun yen binalem teh geus ninggalkeun manehna bari kumantun kolor paranti dirina ngajadi Gondoruo. Dupi kumaha Kang teh? Pan geus ngeunah ayeuna mah jongjon berarti jeung Rodia hungkul Kang. Tong dipikiran teuing atuh pamajikan kolot Akang teh. Panginten manehna geus teu suka ka Akang janten ninggalkeun Akang. Pocapna Cirodia pamajikan ngorana Mang Gaha nu kiwari salaku pamajikan anu maturan Mang Gaha harita para mitra.
akang lain abot ka manehna nu geus ninggalkeun nyi. Nanging akang teh abot pisan yen kaburna sinalem ti bumi teh mawa. Mawa naon, Kang? Mawa emas? Nya sumuhun mawa emas nu geus akang siapkeun kangge dipasihkeun ka Nyai 200 gram. Hah? 200 gram? Kurang ajar geuning sinalem. Nah lain teh saenggalna wae akang pasian karo dia waktos nembe meuli teh atuh Kang. Pami kitu pan moal kieu jadina dugi ka dibawa kabur kitu ku cenalem. Tembal Cirodia. Dina harti ngahanjakalkeun ka Manggaha nu teu langsung mere emas ka manehna. Nu padahal abotna Manggaha lain ku emas, nanging ku kolor paranti anjeunna ngajadi Gondoruo. Kolor paranti muja dina neang pakaya jeung korban-korbana para mitra. Tadi nama niatna keur hadiah atuh nyi. Maksud akang mah supados Nyai teh seneng ari pek teh kala dibawa ku sinalem. Teras kumaha ayeuna Kang? Nyangke banginten minggon payun pan sawah akang panen itu anu dikaler. Akang beulikeun deui we kangge Nyai. Hatur nuhun ya Kang, pami kitu mah abdi pasti bakal terasa tuh satia kangge akang moal siga cenalem. Rayu Cirodiah ka Manggaha. Nu saleresna hate Manggaha kapikiran perkawis kolor anu dibawa ku binalem teh para mitra. Nyaku kituna Manggaha kapikiran bade nepungan deui ka kuncen anu kapungkur masihan eta calana. Pangarepna kamelangna bisa geura leungit sabab pamunjungan anu dicepengna bakal teras dilakukeun. Demi kabeungharanana sok sanaos geus teu malire deui ka binalem salaku pamajikan utama anu kapungkur satia bareng saprak susah dugi kabeungharna. Nah Nyai, panginten isukan akang bade permios heula. Akang aya peryogi keluar lembur, aya perkawis anu kada diurus ku akang. Panginten lamina masa minggon akang bakal wih deui ka dieu kege. Sabab da percuma wih ka ditu taya nalem di ditu na oge. Kocap Manggaha nu alasanana bade angkat poe isu ka Cirodia teh ku aya urusan. Nu padahal tujuan manehna mah bade nepungan deui ka kuncen markum anu janten kuncen pamunjungan manehna salami ieu para mitra. Para mitra kaum dangu, kiwari dicarioskeun di wayah peuting. Kaayaan lembur Gorowo geus aman tentrem sakumaha nu dicarioskeun ku Kidiraga teh. Kitu deui di hiji jondol atanapi pos ronda. Memang kaleresan peuting ieu teh Mang Wawan disarengan Mang Yayan ka bagian jaga sareng. Bari ngabakar sampeu anjeunna gunem catur we duduaan, bati tugas ngawasan kaayaan lembur para mitra. Wan, laras cek Kidiraga teh nya lembur urang teh ayeuna mah aman. Tang tos ku amanna ieu geus mulai katawis. Para wargi ge mulai wantun keur aktivitas sabihari deui. Kocap Mang Yayan ngawalan gunem catur harita diranggon bari ngadahar bakaran sampeu para mitra. Alhamdulillah Mang Yayan, kuring ge sami. Ngarasa teu keueung teuing ayeuna mah geus sapertos bihari deui. Ngan ari Mang Yayan terang, kunaon kitunya binalem teh indit ninggalkeun Manggaha. Tong dipikiran teh urusan kaluargi sigaha mah tuan. Rek hancur rek kumaha ge antep we ngader manehna antara bermasyarakat ieu jadi wargi ge. Pan binalem nya aya Cirodia pamajikan ngorana sigaha mah. Tembal Mang Yayan para mitra. Nu rasa keheul mun ngabahas kana Manggaha nu dicirian ku manehna salaku jelema anu kantos ngaregedan pamajikanana. Lain kitu Mang, ari kuring ukur cobi rek nyambungkeun wae ka dituna cumarios Gondoruo teh kumaha ka Manggaha. Nah bakal kabuktos kitunya saha anu munjungna teh. Mang Wawan ukur ngajelaskeun hal ihwal nu masih nyieun patarosan kana manahna. Ngeunaan si Gondoruo nu kongsi disautkeun mulang ka Manggaha ku panyangkana teh kamari baktos ninggal kaayaanana para mitra.
Wan, orang tinggal mah engke sabab nyaon omongan ceki tiraga ge bakal kapanggi eta mah. Ari urang mah geus syukur aya lembur geus tingtrim teh nu penting makayaan ayeuna heula. Keun perkawis engke mah urang tempokeun we engke kahareupna kumaha tuan. Tembal Mang Yayan para mitra dina perkawis ningal kaayaan kiwari. Dirasa cukup aman keur ayeuna janten bunga keur kating triman lembur. Sanaos rasa hate mah tetep aya palai ningal kapayuna dina bukti omongan Ki Diraga ngeunaan kanu munjung dina kiwari manggaha anu dicurigaan ku maranehna. Ih Neng Nong para mitra, dongengna kabujeng Neng Nong. Ku kituna insyaallah urang sambungkeun deui dina cumarios munjung Gondoruo dina seri ka-8 para mitra. Sakitu panginten anu tiasa kapihatur dina ayana, tong kirang-kirang ngahapunten. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.